8 bulan gelana urang di jero betengna perih karasa berat jeung capek kacida teu aya nu bisa ngarasakeun kanyarina jeung nyawa nu jadi taruhanna 2 tahun lilana indung nyusuan urang ngabimbing urang yang bisa jadi jelema bager tur pinter ngecelakna cai kesang kalayan capek ngurus urang teu aya nu bisa ngabalas ka nyaah indung kanyarina indung jeung cai panonna indung ibu abdi mah teu hampura teu acan bisa ngacapai impian sareng cita-cita pikeun ngabungahkeun hate ibu. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers.